Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amara alaina bisyukuri ala ni'am wa ghuduba ala man kafaro ala ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi qaddara alaina bil jamaah fi hadhihi sa'ah ay fi lailatil asura ay fi lailatil mubarakah wal azimah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islami wal ihsan bi wasilati wujudil akram alladzi habbaba ilainal iman wa karaha ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa karimana wa azimana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rahmatan lil alamin wa syafa'atan lil mudnibin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa majid wa karim wa azim wa syarif wa halim ala sayyidina wa habibina wa muallimina wa qudwatina wa uswatina wa murabbina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raqaib wa husnul khawatir wa yustasqal ghamamu wa yastasqil ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi adadi kulli ma'lumillah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dulur-dulur sadayana kaum muslimin wal muslimat, umat junjungan, umat anu paling dipikanya aku Allah, umat anu paling diogo ku Allah, umat anu paling dinamberwankeun ku Allah, sehingga istimewa umat Nabi akhir zaman lubikeun Allah meningakeun kajunjunan urang sadayana lewat malaikat Jibril alaihi salatu wassalam bahwa surga diharamkeun ka tincak umat anu mana wae satungtung teu acan ka tincak umat Nabi akhir zaman.
ieu mangrupakeun kabar gembira, ieu mangrupakeun kado istimewa di dat Allah Rabbul Alamin jalla jalaluhu wahdah. Alhamdulillah summa alhamdulillah dina ieu saat urang sadayana ditakdirkeun ku Allah riung ngumpul di patempatan anu kalintang ku beribados sibi kahormat para ajengan para kiai anu aya di ieu daerah. Urang doakeun ku urang sadayana, guru-guru urang sadayana, ajengan-ajengan urang sadayana, kiai-kiai urang sadayana, baik nu aya di ieu daerah oge ngosok isi rutinan di ieu daerah oge arona memastikan ka urang sadaya ilmiah diniyah, ilmiah ilahiyah, ilmiah nabawiyah, ilmiah akhlaqiyah. Mugia aranjeuna dipanjang kejuswana, derajatnya semakin ditinggikan, dan semoga keturunannya santrinya dijadikan regenerasi penerus para ulama-ulamanya Allah. Amin. Aparatur pemerintahan beserta jajaran Bapak Kepala Desa, alhamdulillah anjeunna luar biasa hadir di tengah-tengah urang sadayana. Bapak RW dugikeun putra presiden paling bungsu Bapak RT oge hadir. Mugia alhamdulillah di keamanan Bapak Bimas juga Bapak Pertahanan Sipil hadir. Mugia aranjeunna sing dibanyak kejuswana, pangkat nasi diberkahkeun. Sohibul wasilah, sohibul hajat, sohibul bait anu muga aranjeunna sing dibaparinan ka istiqomahan, mugia darajatna terus diluhurkeun ku Allah, sadaya maksada senantiasa aya dina ijabah Allah, termasuk urang sana hadir di patempatan dalam menyaritakeun mawa yakin meningkana hees nya tiris tunggu saya menundutankeun kan baik. Itu mata kekuatan ieu tah tetengah beuheung ayeuna teh dina soca. Lamun soca bolotot beuheung jadi luras. Lamun soca nunutan beuheung kawas per pilek ka itu. Teu ngaos di pangaosan nunutan di pangaosan istimewa. Ngan gogodana ari dina pangaosan mah sok babari dulu. Kecil hoyong di pasien obatna supaya tenunutan di pangaosan. Rek diamalkeun. Yakin. Ieu aya katerangan meunang budak santri. Dawaun nu asi ai nunutan jeung bobo benten. Ari bobo mah bahasa Arabna naumun, ari nunutan mah nu asun. Ari bobo mah teu inget kana naon, teu kapuping naon, teu inget naon, kerek sorangan oge teu kapuping. Benten jeung nunutan, ari nunutan mah nu ngobrol ka kuping, nu ceramah ka kuping, tapi lamun ditanya tadi nerang naon teuing. Lamun ibu uih ka bumi ceuk caroge teh mama tadi nerang naon teuing. Eta teh cirina poho. Dawaun nu asi ari ubarna nunutan fi majlisil ilmi di majlis ilmu eta jutiko dijitako naunana jabahatan tarangna salasa marotin tilu balikan. Jadi ubarna nunutan di pangaosan mah jitak tarang tilu kali. Insyaallah cenghar. Jadi di mana-mana digigireun urang aya nini kenunutan guru di udangkeun di telangas-telangas kali itu. Ai ngaranna ge atuh di pangaosan ka nikmat saha nu nikmat. Untungna geus moal bisa kaudag pahala ieu rek nyaritakeun pahala nu mana bisa ngudag di majelis taklim. Angkatna wae janji Kangjeng Nabi encan berangkat qobla ayah tua samene ngareka geus dihampura dosana. Kecil teh bila anak ini kantong nah mama harus dihampura saya mah harek masalah surat dihampura sok teh kecil kobra ayah tua tujuan ini
Begitu orang angkat terus sampean orang di payunan bumi, ya Allah, tiap lengkah dosa orang teh borosot kecil naik ke borosot kan. Nah dia mah kenyatakan bab dosa lain bab usia kan. Nah itu coba borosot kan ya dosa. Ya Allah mereka untung kumaha lain nungkul acara model kieu da model kieu mah ngecas beunangan ngaji mah rutinan sakieu teh seueuran ayeuna seueuran rutinan. Oh rutinan ge kudu make panggung. Angkat rutinan bukan berarti tidak menghadapi tantangan dan ujian. Loba godaan aya perkara nu hade mah kurang angkat, ya Allah, tahiyat tiung kita bakal jadi saksi lebih berharga di payunan Allah daripada tiung urang kajenting bermerek di bumi urang, merek napas hina mau dipakai ayeuna pas nganjukna lebih berharga mu ayeuna euceuk. Naon nu jadi sababna diangge ngaos, senal diangge ngaos, bae mana nganjuk oge salibaya tuh lebih berharga, gamis berharga, tiung jadi berharga, cungcat jadi berharga kalian. Tong didohirkeun. Nya kada mah geuning kitu upami angkat kaos sosok aya we nu nyarioskeun bae goda. Euceul rek ka mana? Rek rutinan keur naon rutinan rek doraka deui mah mending abdi tara doraka tara rutinan oge nya tuh rutinan teh doraka jadi. Kumaha memang gitu, aturan kursi pinter, kecil kamar rutinan, kenaun rutinan doraka lima, kecil kenaun bisa kalian modal lima. Panurang teh ngaji teh kertobat, kertobarsian dosa. Kecil keluar di WC, mapan ada edan. Cek salakina mama kurang, mapan edan. Tuh omeng, nah mama tuh omeng jorok, dah anjing rek modal. Lamun urang ayeuna modal terus buru-buru omeng, kone isuk mah lamun modal deui buru-buru. Gitu. Sampai beruntung mah di pangawasan, di amparan, ya Allah beruntung. Maka tadi pangarsa nu dipayun yeuh kaping 10 sasi Muharram dina kitab Fathul Mu'in dina kitab I'anatul Talibin 12 amalan anu kedah urang dipidama di antawisna ieu dina kaping 10 enjing gataragi kasalah teh. Lamun salaki rijina hayang motor salila sataun isuk pamajikan teh bawa ka toko emas. Ada kene usaha. Jika karunya pamajikan teh nu pemandangan bujur see, kompor susuhun kumaha wadahun. Cing atuh kali-kali mah ieu isuk tanggal 10 Muharram ajak ka toko emas. Dengekeun heula ieu. Ari pamajikan mah ieu keur panas tiris diajak ka toko emas anak-anak jadi cager. Toko majikan urang ngariku. Pangadaman kopi sorangan aku teh panas tiris. Tapi Pak majikan urang keur panas tiris mah naon sugan teh mama teh sehat teh rencana ka toko emas cager. Dengan naon? Bawa ka toko emas. Pak aya naon ieu teh tara-tara ai mama teh apa kaping 10 sasi Muharram teh kena ngabungahkeun pamajikan. Jadi mama rencana ka mana? Hayu ka toko emas. Salakina ngajanteng ieu we. Pak mana pilih kumaha mama. Lain kumaha dengekeun ieu. Dia tarik di ieu kerjaan salakina. Pak, kongkorong anting gelang, kongkorong mama.
pilihan lila. Begitu diajaran Pak kumaha ieu mama naik kongkong ieu, ya Allah mama meuli cantik kok. Ange bapak ayeuna ke heula tanyakeun heula karena main pake wae. Kan aya kongkong sabaraha kirang langkung 5 juta. Ayah 5 juta, gelis bodoh akang. Kongkong yang 5 juta, 10 juta kira-kira ayah papang meuli. Jadi kumaha tuh teu cukup duit. Lah deui kongkong. Naon deui atuh aya manawi gelang milihan juta. Dipake teh Pak, ayah lihat juga ya Allah mama beli lucu. Ange ayeuna haroskeun heula. Aya gelang sabaraha 3 juta. Aya 3 juta, Masya Allah. Lamun cukup mah duitna. Ai saresna akang nyanak artos sakumaheun. Sekap sakange saparapat suang. Bari hiji eta teh. Ajak pamajikan. Atawa lamun teu mampu pameulikeun perhiasan. Andai kata enjing saum, saroge urang saum, putra urang saum, ajak buka bersama di simpang raya. Karunya pamajikan ajak atuh. Mah, engke buka bersama di simpang raya, semangat budak di kita marani kabeh. Untuk induna usia, salakina ngalamun lain poho duitna eueuh. Kabok ngajak ya. Pak kau siap ya? Mangga mama. Ayeuna angkat ke heula mama. Mungkus sangu bari nyarak sama. Jadi kumaha engke di simpang raya di payuneuna urang mambar sama. Urang buka bersama make sangu urang we. Engke selfie aku di simpang raya. Padahal di anakku mana? Kayak gitu mah. Pokoknya mah asal bunga kali lamun diajak mah urang jalan-jalan ke heula. Kayak di jalan-jalan mah kulilingan bungkul teh kan. Bunga ke dia pamajikan teh lamun ngagaji mah sabarahaeun. Da ibu mah ibu, Masya Allah lamun ibu teu raman 2 dinten tinggal di dapur. Pos kapal hancur. Di mana resep ngangkat istri, ngesluri, kejret. Ibu mah teu damang 2 dinten tinggal di dapur, tinggal seseuheun. Salaki ayeuna gering saminggu rapi we. Teu cicing paran atelem teu barang gawe. Karena gawe we. Sudah cicing. Aya kumah wadaun di kumah, aya susun di kiles. Segala kapanci-panci dibersihan, Masya Allah. Lantai kotor dibersihan. Suka kamar, celana salaki dikodokan si bangsat mah. Lain rajin sama bangsat. Rajin ngabersihan celana salaki dikodokan, menang teh 20.000 di mana we cenah milik mah, lain milik bangsat. Nah, make jeung bangsat aya nu salaki, bebeja teu, setiap nyokot di bebeja naon ngaranna? Kosok aja gitu. Kosok, deui kan bangsat. Entah hampuran. Salakina begitu rek make lamun jujur ibu lamun nyeseuh. Begitu ibu nyeseuh lancingan caroge nu ngabendul karena 5.000 nu jujur mah tara dicanak langsung caroge urang rek angkat mah ayah tunggu ayah naon bunda barusan bunda menggiles apa menggiles menyesahan. Pas bunda menyesahan ada yang membendul. Ternyata di celana ayah ada uang 5.000.
Ya Allah, bunda meni jujur, kok yang bunda hasil tidak jujur dibikeun. Bolehnya kena 5.000 ke duit. Tuh, saya nyorot si eta. Kamu dulu dicakekan gitu. Isuk nanya selan ayo mah berdua ini kodok 20.000. Ya Allah, cara kerek angkat apa? Ayah tunggu, apalagi bunda ada uang 20.000. Ya Allah, bunda jujur, yang bunda jangan masuk. Isuk nangga berdua 100.000. Nanti mau tau mah, jika nama rek didikeun kamari oge didikeun 5.000 jeung 20.000. Ayah sini, apalagi bunda tadi bunda nyesel di celana ada 100.000 kayeun. Nah mau ngata karuksak toma pahdaru ahla toma skurusieun arajeun kabeh ka ahli toma. Heuceu toma mah huruf lagi bolong di warna. To bolong di tengah. Mim bolong ain calangap. Kata kayak mah hajat ka kudu masak. Nah kan tetangga udah kita hajat. Dia gak dikirim sangu. Salat urang jam 8:30. Nah, nyanyi kira duluan. Karek beres di akadan. Jam 12 geus sepa, sepa. Mah, mah tuh Pak, modal. Esok koma ieu. Senangkan keluarga, senangkan pamajikan tah asalaki teh. Masya Allah, ngalamun eueuh kuda kodok buru-buru minta hampura. Ieu mah beda salaki urang make celana. Nah, duit celana. Kan salaki teh ngajak ieu musyawarah manggil. Otak salaki anu ieu mah anu nya ka pamajikan mah mageurna ge lamun teh. Ibu keur di dapur, mah kumaha si orang kobra. Pamajikan anak langsung mah heos we. Ma naon jorowokan os bolawan we salaki dina beumaha cuai kobra tah eta salakina lompat kana kuda ruas mah di ruas naon atuh kadeprok salakina heuh 2002 bener loba salaki anu tinggal kalongan bisa akane pamajikan ieu anu mukakeun lawang sawarga ibu teh kade karaoke. Perubahan tahun harus ada reformasi, harus ada perubahan sedikit demi sedikit, step by step. Wayana rutinan merubah akhlak nu goreng jadi hadik yang depan salaki teh ya Allah komo ayeuna malam Asyura sebuka pungkur mah bakati ku hayang sedekah teu gaduh artos teu gaduh katuangan beas di bubur hayang kabagi sa-RT nepikeun ka bubur suro. Beres. Tepikeun ka ayeuna ka masuk bubur suro. Ayeuna mah zaman modern teu kudu ku bubur wae. Urang tukang bala-bala ngagoreng bala-bala sodakohkeun tah. Dina tanggal 10 ngaranna eta bala-bala suro. Tukang bala-bala tukang gehu ngagoreng gehu sodakohkeun tanggal 10 jadi gehu. Urang rek sodako artos teu gaduh, rek bala-bala teu gaduh, erek kehu teu gaduh, ngan boga awak urang sodakokeun ka salaki ke peuting balik di dieu balik angkat Asyura. Lamun ibu ge nyodakokeun peuting ka salaki eta ngaranna martabat. Aduh. Sedekah. Dari istri anu solihah mah ece suantena teh intonasinya ada di bawah suami. Lamun saroge manggil kieu, "Mah," ibu mah langsung diharap, ayo seueur ya mikir deh "Mah, salah urang nyampeurkeun ka dapur jangan pamajikan eueuh ieu teh. Mama di mana? Di WC. Kenapa mama? Mau dihadap sholat. Sok para gitu, tak sok para gitu. Udah kasar ke sebentar pak. Ngaji.
Ayo pamajikan ajengan osong zaman dulu saruan aja lu lagi gesek. Emang pamajikan ajengan gitu surat sengir terus dari kelo. Nya ayat zaman dulu ada jelema. Ay ajengan sok parasea nya aya osong. Nah ieu sing karunya kajengan sing deudeuh kajengan. Ajengan malah boga masalah mah beda jamaah malah boga masalah ubar kajengan. Ieu mah pengalaman. Di jam salapan pun bodoh berburu harus dibaca pun di belakang dibaca pun teman halah harus di temongan anu 100.000 amer cuma lu dari awal mah jamu juga boleh tulang aju hesek bisa tuh lihat tatani dongkap assalamualaikum waalaikumsalam bari dana cai beneran ya naon kan pangarsa mungkin doana kunaon pun bodoh zaman dulu sebenarnya hati semua tuh hai sama juga ini zaman dulu apakah ajengan dia tonggoro di mana pengadilan mulia zaman dulu enggak ajengan oh kira zaman dulu namanya setengah jam ajengan pengadilan ayo ambil saja ya deh cai sangarana anu bismillahirrahmanirrahim ya latif ya latif ya latif Allahu latifum bi ibadiyah jukum mayyasha'u san dengan Allah malayin qalba sebutkan kamalin al-hadida li Daud alaihi wasallam buah maka mangga eta teh wae teh geus dibaca ka tadi abdi dan pemajikan teh mentak dikeun eta setengah jam kemudian datang aya naon deui alhamdulillah pun bodoh langsung seuli pemajikan aing masih perlu maka sinya ajengan lamun boga masalah jeung pamajikan jeung peuring da make ilmu lamun parasia teh ribut ieu permasalahan urang mah pangna tatana apal lamun ribut teh eta sok mamawa barang teu dua dosa parasia jeung paksalaku piring dibalangkeun gelas dibalangkeun engke geus hancur saha anu meresana dan teu kieu sugan cek RW teh warga sadayana urang gotong royong tadi anu parasnya urang milihan beling na yuk gitu teu amare urang aduh gelas geus hancur hayang ngopi gelas kayak itu kali kaduhung tadi dia aya ajengan lamun parasnya kumaha make ilmu ku isyarat kana jujurawokan pamajikan ajengan malu meta duit tetapi pakai duit hara ku isyarat pakai duit jangan masak gitu kumaha cek ajengan anak kamu hidup hara awal duit yang masakan ayo mawak deui kitu barakan kumaha gitu ajengan anu anti kana tahlil siapa teh goblok nih kana tahlil mah beda dengan kana rutinan dijurungkeun ku pamajikan komo tujuna pak tujuna pak senjang bawa sok aya eta piring jeung gelas sok aya teh pucuk ke zaman corona tanyakeun palurah oge gelisah pagawe itu diambilkan aya pabrik terbesar masukna Sumedang PT KHT Kuningan eta pabrik susu eta pabrik susu sanes naon tiap abdi ngaliwat bubaran awewe hungkul bubaran awewe hungkul ya kerjaan corona mah kabeh pagawe teh gelisah di rumah keun ki warung santai sakajengan naon sababna loba pengumuman innalillahi wa inna ke zaman corona mah urang teh hampir 200.000 eta mah normal deui kan sok sekarang hanya 50.000 dari dilakukan baik teh aja dong 50.000 kumaha atuh urang ayeuna yang harapan enjing dina kaping 10 tadi teh sum solisil jur'a liman qadwa tahil sum saum
anu ngagaduhan kodoaneun tos niat ngodoan. Lamun urang niat ngodoan Ramadan maka nu sunat bisa katarik wajib. Wajib bisa narik karena sunat, sunat teu bisa narik karena wajib. Jadi kumaha? Upami gaduh kodoaneun nya umpamana ya. Si mak kamari karung seban aya sabaraha dina. Oh terus gitu mak masih kayaknya subur ya? Enggak, mak udah tidak men. Oh sudah enggak. Dalam menukil subur kayaknya kabayang ini lamun hamil. Soalnya kali gue kerbidan tuh. Pada indung orang kalau menangis tanya terus ini mama ya teh anak. Kamu kulitnya segala ya. Maka pergantian tahun teh iya. Sing inget karena umur. Ulah samora kene balik dia temu KTP urang. Tahun sabaraha lahir? Ayeuna sabaraha? Ya Allah. Paingan geus kolot kieu mah diuji ku Allah panyawa teh arem emak entik. Arem atuh mah saeutik. Oh da panyakeun ieu mah rupa-rupa. Tanyakeun eta ku tatanana. Ceu ari saroge teh kumaha dirawat. Kumaha ayeuna? Nuju koma leuheung can titik. Ari koma mah masih aya harapan. Kalimat koma itu aya harapan lamun geus titik. Kumaha aja cara ngake titik innalillahi. Naon panyawatna tipas masih kene aya tipan. Coba tip na leungit pas. Innalillahi. Saum soli lobakeun salat sunah lobakeun ngan anu gaduh kodoaneun ulah sok mikir-mikir hayang salat sunah dina kita patumuin. Lamun urang boga kodoan katukan loba nu ditinggalkeun fokuskeun ngodoan salat ngodoan saum solisil lobakeun silaturahmi enjing teh mapai tetangga di jalan raya pegakan aya naik motor eureun aya angkot eureun selamat cek supir ieu mah oya kadang jur aliman jaroh kajalma nu berilmu ka ulama baik nu aya kene maupun tos aya ulah sok kabawa pusaka keur naon jarah awali keur naon jarah amakom keur naon ai silain jarah awali teu mah ai kumaha binatang datangan sia sok kanggo jarah amakoma maka bahasana ge tina eta nadran teh tina nadron tina nadoro yang dulu nadron harga gerak tampo urang maksudna urang titah jarah itu tampo urang bakal seperti kitu lamun urang ka makam urang sok pirajinan bacaan tulisan dina padung mata kawariskeun kana belak di muka hiji-hiji ibu anu lahir tanggal saanu bulan saanu tahun saanu wafat tanggal saanu bulan saanu tahun saanu hobi dan diblak tulang sepuluh dibaca uluk salam minimalna assalamualaikum ya ahlal kubur pakai kita ditaksis tepati-pati kanjeng Nabi merintahkeun uluk salam kali kubur jalma Islam kabeh kali kubur ngajawab dan salam urang ngan teu ka kuping lamun ka kuping mah mangprek bumpat oh itu sareutna assalamualaikum ya ahlal kubur kabeh kali kubur ngajawab waalaikumsalam an robi sisa penjuri assalamualaikum ya ahlal kubur lamun kawali assalamualaikum ya wali Allah aya anu pernah ka kebun binatang uluk salam urang geus meuli ka si salaki urang pengamat antosan mulai si ujan cepengan si neng cepengan aya naon di pintu gerbang bapak rek uluk salam pula kebun binatang assalamualaikum ya ahlal dawa khususan monyet iwal kata sok dina jarah ka makam jeung berilmu jur aliman ud enjing kaping 10 ngalayan nu teu damang patami urang aya nu teu damang layan eueuh di daerah urang ini ke rumah sakit Sumedang betul bae teu oge ya gede ganjaran ngalayan nu teu damang dengan lamun ngalayan nu teu damang aya syarat-syaratna hiji lamun boga nyanak babawaan maka rata-rata anu nungguan pasien anu gendut teh lain gering nungguan
so kur cabur mah hoyong martabak orang kesen duit oge. Nah pas teu damang dirawat di rumah sakit tetangina ngalayan, Bu mana bapak teh ieu sirah teu damang kamari ya tuh lumayan martabak Bangka pada nu geuring mah itu segala pagi. Pak, ditatangi masihan ieu martabak Bangka jeung bapak kamari hoyong boro-boro. Wios pas kedik oge atuh karunya boro-boro sok saeutik tos mah bapak lamun diisukeun teh hasil wios diseepkeun ku mama mangga ya anu luar sorena datang deui tatangga mawa di dinya roti bakar dibikeun Pak ieu bapak mending harita hoyong roti bakar ieu aya boro-boro ieu lamun dienjingkeun mah bapak bisi asem wios di imam ku mama leboh obrol lamun urang ngalayan nu teu damang gaduh wae nyanak tatanakan lamun teu gaduh mah teu sawios-wios nu kaduana ulah sok diajak ngobrol geuning ngalayan nu teu damang tatangga urang Pak tidak teu damang tos 2 dinten naon panyawatna getih jangkung darah tinggi itu darah tingginya bapak nah ayo bapak nuang naon atuh kamari abi teh keur usum kurban daging domba sahadi dia nu kurban domba eta tetangga abdi domba na Garut katawa domba mana gandeng kobrok gerak angin terus sok bade aja kobrok nu kaduana kasih semangat sanajan geulingna apa ripuh tong disingseun naon Pak ieu panyawatna utdoh naon utah modong ngomong kaber ieu bahasa Indonesia na kita kan orang Sunda itu bahasa Inggris mah Batman berak mencret oh bapak teh utdoh nah ngopi tapi mah utdoh kan orang Sunda jadi bapak teh itu ngayar wae ngayar bapak tatangi abdi kamari ngayar 2 dinten kumaha paeh Pak terus wah batur modeg-deg we kumaha ujang abdi tungguan bapak gerak nulis wasiat we paling teh nu geuring kantos abdi tekek ayeuna kasih sumangat ngalayan nu teu damat tuak tahil teh ngangge celah oke anjing tak kambing 10 benten pahala ngangge celah sanes-seno yeuh sero mah di dieu tah da loba ieu teh awewe ieu ciptaan Allah teu kapake ieu harus dibagan pacul make seno seuing mikir ieu lamun urang hideung tamahan ieu mah main baban wae erek ini kata ieu dibaban ai pas senona eueuh ai katana ngajak wae eueuh aya urang mah di Sukabumi ieu hujan eueuh tah senona untuk aya budur seeng dulu saya ngelukis halus we, ini pede pas lewat itu eta halis wow amazing hari eta halisnya buatan anak Belanda dulu saya di jalan hujan bilong bilong kemenangan juri kayu nama hayang guris tegusi hayang glowing bebiakan dah hayang glowing kali ini ngarupan salaki lain konangan ngarupan salaki itu matut butang pararga bakal disambung paniti salaki urutan India ngagabung acau paniti dan kali ibu-ibu punten bisa upami ngange BH bade bobo atau ngange paniti bahaya katanya abdi kempes bukan gitu tak montok dan montok sembarangan oh dari nama geribu salaki kecil mama singgonis kayak merek modal momo raos bapak lalu mama yang cantik modalan dan mama teh geus juga heula ieu teh rupa di dapur wae keluar di dapur ieu behong ka dieu behong nongkor juru bijuru cing atuh percantik mama aing hayang cantik teh nang modal punya ada musyawarah naon wae mama catet
Pak, pertama itu hoyong dihamplas naon oh iya bibi orek terus dihamplas mah terus beres mas acan didempul naon wedak ayo wedak naon rupa-rupa ayo wedak anu murah cakeprok bulek pipa asup ka kamar teh kabusekan sama di urang aduh pamajikan urang teh ulah digere pipa wae pameulikeun atuh Wardah Ines apa salaki apa hunkul bae mah montong make Wardah tos itu ida acan bapak pan kedah dihias ayeuna tos dicet tembok dan kayak lukisan mah teh indah naon make di dieu bolongan blas on terus di dieu ngangelikeun sangit da ibu-ibu mah nganalipsik teh leuwih busuk bahkan salat kuat para lagu aya salat urang ka awas terus beres dibalurkeun ka emak kadang tukang nengok mah teu ngaci ngaratakeun salat alhamdulillah geus da aing geus cantik mah ieu dibikeun ka tukang ojek salakina sesak aya teu rek bobo kitu teu terus eta wadah dan saha dangdan teu aya ka surga mah dangdan teu beres salat isya pek dangdan make bajuna transparan ai dengekeun ieu pakai baju anu ieu tembus pandang semoga mah bulan pohar deng ieu jangan salaki mah ulah sok mempersulit ya aya ka surga mah ayo muka gelawang surga teh salaki nya hareupan salaki tong dipersulit perlu make training dina perangkap salaki teh gorengan turun gua ada kesubuh salaki aing can manggian belut ieu tong siksa ulah wakabobo istri lamun datang nuntun bibi ka caroge tau ayo urang sok izin lah boro-boro salakina kerukinan ibu mau soboh ini kamar angkara garek cebro make utang bungkus lagi ke kamar teh ieu buta kedo tumpang kaki salaki urang kudu berjamaah kasih semangat ya Allah caroge terus berjamaah lebet ka kamar langsung ibu teh kaki urang kasur tola semangat loba pamajikan ayeuna dipirakeun anu ngajatuhkeun harga diri salaki ganjaran ibu hancur peda salakina keur nyawer salakina keur nyawer di luhur panggung digusur dijemut harga diri salaki hilang ganjaran ibu leungit beda keur nyawer make cara tuh untuk batu biasa di puskesmas itu pengajian puskesmas tapi baik datang batuk mah aya nu ngabejan ceu caroge teu ayeuna keur nyawer artis di mana di itu ibu enjoy we angkat ibu ngadeg di halakeun panggung ieu kan caroge urang luas mama wios kaset si anteng mama teu ngomong itu kaset da mama mah tukang ngaos ieu kan nyawer semangat kan lila beah nah kaset engkos deui seet aya keneh receh di bumi hayu kaleng hayu urangnya nah kitu di hareupeun jalma Pak ya Allah eta pamajikan solehah sakitu salaki keur nyawer oge kuat kali kaleng dugikeun ka bumi asupkeun ka kamar kadang kali sia asup ka bumi yang dia dimake rese kos heueuh nyawer mulai hareupeun tatama luar biasa padahal di kamar mah keur ngap-ngapan ya bohong jika kudu jadi penenang urang masalah kecil batu ada sakit dan takut itu salaki keur boga masalah jangan curhat kepada perempuan lain daina teh loba ieu salaki diantepkeun HP gulung nongon juwe eta balano ieu we salaki diantepkeun salaki hijau ari sia mah HP dipencetan ari dipencetan kayak kebalan curhat kalapun itu kan kok salah ilang terboga masalah bobona gelisah kayaknya ke bulu kayak itu bulu kali teh kecapar bulu kan saya kenapa tidur kamu tidak mau menjadi kan salah urang teh ieu ki Allah
Mama bapak hese bobo. Nah, kasih hese bobo. Bisnis gagal, mungkin menang 10 juta tapi gagal. Cuma istri solihah, ayah yang namanya di dunia itu up and down. Kadang jatuh, kadang berdiri. Urang mangan saumur ikhtiar, hasilnya nyangakeun ka Gusti Allah, tidak perlu resah dan gelisah. Mama akan terus mendampingi ayah sampai kapanpun juga. Mama mendampingi ayah bukan hanya ketika banyak uang. Andai kata ayah tidak punya uang serupiah pun, mama naik kabur. Mama akan menemani ayah. Ya ayah, mama nya, tapi mama ayah sembuh. Ibu gitu pananana. Pangna urang make baju tidur lek mong gitu. Man make Rexona heula. Misi salah urang sekarang kerek budu apa kita. Langsung ieu ke sok bobo di dia sayang, ratunan dia. Suami kita sudah mulai mengundang heula. Kalau buat sayang, hees dong. Saya bobo, usah-usah bapak bobo. Namanya gitu ya. Ini salah bilang boleh sebutan mah. Oh bapak bobo, kalau tidak bobo digigit. Kita ngaji tak benar. Salah kurang di para duta kebo. Salah kurang saya juga tidak kebo. Banyak aja. Kalau tidak bobo digigit mama. Kan salah kurang jadi awalnya. Naon kata ngen bere. Mau kana ieu mau kana bere. Pak cep cimale korok jebro. Menang setengah jam mereset korok jebro wala kakara marawan hayang ker. Aduh manfaat kene saja umur 60 tahun oke ya Allah. Berat salah kali bobo subuh buka nyebret awak. Panas. Bawa ke dokter. Dokter, suami saya terkena apa? Virus. Corona bukan apa? Susu kadaluarsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Kiai Kaping 22 Agustus Insya Allah di Tegal Kalong, di Masjid Besar Tegal Kalong Kaping 22 Agustus. Kapanitia kamu saweran dibukaan, ini atau orang panitia ini kan sambil sholawat ke aduh catatnya Kaping 22 malam minggu di Masjid Besar Tegal Kalong Simpang yang Yuswa Sadaya. Amin ya Allah ya Allah. Alhamdulillah kami tulis akhir secara selesai Bilugi Mangrufi Elmur Parantot Bilugi karena guru rakyat nanti ngajatan dan ilmu kami ya Rabbal Alamin. Baik, kalau mungkin di acara apunten kasuhun wabillahi ya akhirat salah Tuhan apunten kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.